Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 semester 2 anu munggaran. Sepertos biasa, serta acan diajar, yuk urang sesarengan ngadoa dumasar kana kepercayaanana masing-masing supados naon-naon nu kurang dipikamaksad tiasa kahontal tur pangajaran dinten ayeuna kalayan lancar. Amin. Ngadoa dikawitan. Amin. Perdak nepangkeun wastapun Purnamawati, Ibu ngawulang di SMP Negeri 25 Bandung. Materi anu munggaran di semester 2 kelas 8 ieu teh nyaeta ngeunaan guguritan. Guguritan sareng 17 pupuh Sunda. Nah, guguritan ieu teh aya pakaitanana sareng 17 pupuh Sunda. Materi guguritan aya dina kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah, dan aspek kebahasaan guguritan, pupuh durma, dan mijil. Mengekspresikan guguritan pupuh durma dan mijil dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Terus tujuan pembelajaranana memahami patokan dalam pupuh, menganalisis guguritan dalam bentuk pupuh durma dan mijil, memahami isi guguritan pupuh durma dan mijil, memahami bahasa yang terdapat dalam rumpaka guguritan. Barudak hidup tos teu aheng deui, tos teu aneh deui kanu namina pupuh. Utamina pupuh kinanti. Nu kumaha cik pupuh kinanti teh? Anu terang teu pupuh kinanti nu kumaha? Leres. Nyata anu budak leutik bisa ngapung. Nah, eta nu namina pupuh kinanti. Mohon lajengnya. Nah, urang ayeuna diajar ngeunaan 17 pupuh Sunda nu aya pakaitanana sareng guguritan tur harti guguritan. Nah, naon atuh Bu cenah harti guguritan teh? Nah, yuk urang guar sesengan supados hidup langkung terang nya naon namina harti guguritan kelas 17 pupuh Sunda. Nah, barudak di dieu aya slide mikawanoh guguritan. Ai guguritan nyaeta karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Kulantaran henteu panjang, biasana mah ditulisna dina hiji pupuh. Henteu gonta-ganti pupuh kawas dina wawacan. Lantaran ditulis dina wangun pupuh, tangtu kudu nohonan patokan-patokan pupuhna. Anu ngawongku guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Nah, barudak guguritan teh ditulisna secara lisan dina bentuk pupuh. Pupuhna nyata tadi teh 17 pupuh Sunda. Nah, kulantaran guguritan mah henteu ditulisna panjang, biasana teh ngan cukup hiji mandeg, hiji pupuh, henteu gonta-ganti pupuh, siga wawacan. Nah, kumargi ditulisna dina bentuk hiji pupuh. Tah ku kituna matok kana aturan-aturan pupuh. Aturan pupuhna nyata aya guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Bu, naon atuh ari guru wilangan, jumlah pada lisan dina sapadana? Sapada teh naon atuh Bu? Yuk urang bahas langkung telebnya aya dina slide anu salajengna. Nah, badak guguritan ieu aya sejarah guguritan. Janten guguritan teh nurutkeun para ahli mangrupa pangaruh tina sastra Jawa. Nah, asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaereh ku Mataram eta zaman Islam. Pangarang nusok mindeng nulis guguritan nusok diadu maniskeun jeung sajak nyata aya Rusyana, Dian Hendrayana, Raf, Wahyu Wibisana jeung rea-rea deui.
Nah, nurutkeun para ahli mah jadi guguritan teh ayeuna pangaruh tina sastra Jawa barudak. Nah, janten tos lami ieu guguritan teh ayana. Nah, asuplah ka urang tadina mangsa Tatar Sunda. Nah, kaereh jadi kabawa ku Mataram zaman Islam. Nah, lianti kitunya barudak aya pangarang-pangarang inohong. Pangarang-pangarang inohong teh nyata pangarang-pangarang nutos kawentar, nutos ulung pangawruhna. Nah, langsung nulis guguritan. Nah, masuk nulis guguritan diadu maniskeun, dicampur sareng sajak. Eta diantarana aya Yusrusyana, Pak Dian Hendrayana. Pami Pak Dian Hendrayana ieu mah dosen UPI anjeunna. Muho dosen UPI nyata Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra di jurusan Pendidikan Bahasa Sunda. Kapungkur anjeunna dosen ibu. Terus aya Raf sareng Wahyu Wibisana jeung rea-rea deui nya barudak. Tah guguritan teh dibacana biasana bari dihariringkeun make lalaguan. Janten guguritan ieu teh dibacana teh sambil diiringi dengan lagu. Nah, bari dihariringkeun bari dinyanyikeun make lagu. Tah anu geus matok teh janten kauger ku aturan pupuh gitu. Atawa dijadikeun rumpaka dina tembang Cianjuran. Tah guguritan ieu teh lianti dihariringkeun dinyanyikeun nya teras matok teh patok kana aturan pupuh nya atawa dijadikeun kana rumpaka tembang Cianjuran. Lajengnya nah di dieu aya 17 pupuh Sunda nya. Tah tadi ngabahas-bahas kana pupuh naon atuh Bu cenah pupuh teh. Janten pupuh teh nyata aturan anu bisa dipake dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda anu biasana ngagunakeun aturan atawa patokan pupuh nyata aya guguritan jeung wawacan. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan guguritan pami wawacan make di lawungan nyata pertemuan salajengna urang dibahas. Nya, tadi dia aya pupuh Sunda anu kabagi kabagi jantan 17. Nah, dibagi deui jantan Sekar Ageng sareng Sekar Alit. Nah, barudak perhatikeun dinya aya tanda panah nya didinya aya dina kolom aya Sekar Ageng sareng Sekar Alit. Nah, pami Sekar Ageng mah disingget jantan KSAD anu ngawengku Kinanti Sinom Asmarandana sareng Dangdagula. Tah sesana aya Sekar Alit anu ngawengku Mas Kumambang, Pucung, Mijil, Durma, Pangkur, Magatru, Ladrang, Balakbak, Gurisa, Gambuh, Wirangrong, Lambang sareng Juru Demung. Nah, ulang bahasnya sasarengan tah nu tadi teh anu sor ibu anu guru lagu, guru wilangan, teras pada lisan, pada. Nah, yuk orang bahas. Janten barudak ari guru lagu teh nyata sora dina tungtung pada lisan. Nah, ari guru wilangan nyata jumlah engang dina tungtung pada lisan. Teras pami pada lisan mah nyata baris. Ari pada nyata bait. Nah, yuk ku ibu urang pasian contona nya di dieu aya pupuh Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapungna peting, kuriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan, naon bae nu kapanggih. Nah, cobi teguh ku hidupnya di dia aya guru lagu sareng guru wilang. Budak leutik bisa ngapung, babakung ngapungna peting, kuriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan,
naon bae nu kapanggih. Nah punten satacana ibu aya nu tipe nya kadahna eta garisna aya 2 huruf atau pitir huruf. Nah cobi teguh hidup dina sakalimahna di dia budak leutik bisa ngapung aya 8 u. Nah babakung ngapungna peuting aya 8 i. Nah kitu pun salajengna 8 u 8 i 8 a 8 i 8 a 8 i. Nah ieu teh disebatna guru lagu sareng guru liwilang. Pami guru lagu mah barudak nyata jumlah suara vokalna 8 u dina tungtung pada lisan nya baris nyata barisan teh baris teh tingali di luhur. Nah teras aya guru wilang teh nyata jumlah engangna nu 8 dan nu budak leutik bisa ngapung. Nah eta guru wilang nyata jumlah engangna nya dina jumlah engangna dina tungtung pada lisan. Nah sapertos kitu barudak kumaha kahartos ugi dieu. Nah urang lajengnya kana slide anu salajengna di dieu aya contoh guguritan dina pupuh durma sareng mijil. Anu ngawungku guru lagu sareng guru wilang nyata 7i genep a 8a 8i genep a sareng 8i dina pupuh durma. Nah di dieu ngabahas ngeunaan ngaran-ngaran daerah barudak. Nah jasa diteguh ku hidup nya Tasik Malaya Ciamis Pangandaran nyata 12A. Kitupun salajengna ya. Teras nu kadua aya pupuh mijil. Anu ngawungku guru lagu sareng guru wilangna nyata 10i genep o 10e 10i genep i sareng genep u. Nah, tingali samangka melon jeung jeruk bali 10i. Nah pupuh mijil di dieu mah ngabahas ngeunaan ngaran-ngaran bung-buahan. Tiasa diteguh ku hidup anu salajengna nya tiasa detang mangga dina pupuh mijil sareng pupuh durma ieu. Urang bahas kana slide nu salajengna. Nah barudak di dieu aya latihan soal pupuh durma sareng pupuh mijil. Anu hiji dina pupuh durma ngabahas ngeunaan ngaran-ngaran sasatuan. Anu ngawengku guru lagu sareng guru wilangna nyata 12A 7i genep a 7A 7i 5A sareng 7i. Teras pami pupuh mijil ngabahas ngeunaan parabotan dapur. Anu ngawengku guru lagu sareng guru wilangna nyata 10i genep o 10e 10i genep i sareng genep u. Hidup esian titik-titik nu aya dina soal ku cara ngajawab dina pananya nu tos ku ibu disayugikeun. Nah di handap aya pikeun ngeusian pananya titik-titik. Nah ieu kanggo ngajawabna tos disayugikeun di handapeun soal. Kumaha dugi dieu kahartos? Nah yuk lajeng deui kana slide nu salajengna. Barudak pami hidup bade nulis guguritan nya diutamakeun heula hidup kudu apal kana guru lagu, guru wilangan jeung jumlah pada lisan dina sapadana. Lamun bisa jeung pasipatanana. Nah, pasipatan teh maksudna anu tadi teh anu dina contoh nu sataacana. Anu bade ngabahas kenaan ngaran-ngaran bung-buahan,
ngaran-ngaran sasatoan tah gitu. Ayeuna mah hidup diajar heula nulis guguritan kalangan hidup nyalira. Nah, luyukeun jeung temana. Misal kadarharan Hasunda. Enten barudak nu utamina mah pami hidup bade nulis guguritan kedah terang heula kedah matok kana guru lagu sareng guru wilang. Anu tadi teh anu ku ibu tos dibahas dina slide satacana pami guru lagu teh nyata jumlah kana jumlah matok kana angkana nya pami guru wilangan mah nyata jumlah kan matok kana sora vokalna nya anu tadi teh budak leutik bisa ngapung. Nah, aya 8 Nah, pami guru lagu nyata anu jumlah sifat dina sapadana pami guru wilang mah nyata jumlah sora vokalna dina tungtung pada lisan. Sapertos gitu. Nah, ayeuna mah pek hidup diajar nulis guguritan karangan hidup nyalira. Sataacana tangtukeun heula temana. Tuluy luyukeun jeung patokan pupuhna. Nah, lebet kana slide sataacana. Nah, hatur nuhun barudak nya mugi aya mangpaatna dina ieu materi sasieun sabeunjeureun pami ngabahas ngeunaan guguritan. Memang di dinya teh urang ngasah logika urang, ngasah pamikiran urang. Nah, hidup pami hoyong tiasa guguritan kedah terang heula 17 pupuh Sunda anu tadi teh tos ibu disebatkeun. Mugia hidup tiasa dina prak-prakanana teras tong hilap bagikeun ieu materi kalencengan hidup sadayana teras tong hilap oge di like sareng di subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.